Bos, tek naon sih selalu. Aduh, si bos, haduran bos, rek naon, biasa bos, rek naon maneh, dia nalangsa hirup dah di isu, bikin kaki wayah kiwari, wing, ya ngahasilkan acan, asih sama barang penta, dah, pemajikan, dah, pemajikan dah, jabal gering, can nyangu, dah. Areuna bos matak oge ieu gawe coba budak oge saopat-opat nu panggedena can gawe nu ka dua wah guam nu bungsu nongdot leho bos ke pamajikan budak padahal tetep berenang parabaneun atuh luar sapo bos mah sapo poe teh diuk we eta teh hayang siga bos yang beunghar bos tak oleh gawe bos tak gitu tak eta gitu kudu ka mana wing teh lain mah kieu atuh baik di titah mah ya bos man tuduh titah we da nyaeta nulis teh nyung atuh jelema teu boga mah siga sia tah di titah sudi beunghar hayang pangmelikeun cai meuli cai teh pan bos jauh warungna ge jauh kan jauh mah kan bae jauh mah bosnya buruhan duit mana tuh kata ya duitna ya duitna tah si bos mah mampu beli beas acan di 10.000 aing ke kedurang pamulangannya bosnya kedurang urang ka warung lah